Guys, hararese lumaku oge ari boga ka nyeri mah heueuh. Heueuh guys, sabulan terakhir ieu teh tangan aku teh nyeri wae. Komo lamun geus makan peuteuy, terong, jengkol, ripuh we heueuh guys. Dikarenakan aku teh penasaran hayang mastikeun asam urat atawa lain, meh puguh ngubaranana heueuh guys. Jadi ieu teh peuting-peuting aku rek ka apotek heueuh guys. Tapi sebelum ke apotek di sini teh kita rek mampir heula ka pasar malam heueuh guys. Dikarenakan kita teh asa hayang donat. Teu poho we anger kana donat mah heueuh guys. Ini teh suami nggak parkir heueuh guys, cukup puter balik aja dikarenakan tukang donat nage sisi jalan. Untung we tadi teh kita ka dieu heula, mun teu ka dieu heula maka beakeun. Udah dapat donat mah ieu teh kita balik deui we heueuh guys. Dikarenakan kita teh rek buru-buru ka apotek heueuh guys, tapi samemeh ka apotek teh ini aku mampir deui ka pom bensin dikarenakan bensinna beak heueuh guys. Teu lucu atuh heueuh guys, di tengah jalan motorna mogok beak bensin. Nah ini tuh aku sama si Inces mah turun heueuh guys sambil nungguin ayahnya isi bensin. Aduh ya teh lumayan lila deh isi bensinna teh heueuh guys dikarenakan ngantri. Nah geuningan guys akhirnya geus oge isi bensinna, jadi ieu teh kita OTW ka apotek. Pokona mah hayang buru-buru ka apotek heueuh guys, hayang apal ieu teh asam urat atawa lain. Mudah-mudahan mah lain heueuh guys, soalna aku teh lamun boga asam urat mah moal ngadahar hehejoan meureunnan. Nah ini aku keur diambil darah heueuh guys saeutik dan ternyata hasilnya apa? Hasilnya itu nggak ada asam urat guys, asam uratnya normal 5,7 cenah guys. Tapi ieu teh aku tetep minta obat heueuh guys, minta obat naon we lah cek aku teh nu penting mah cager. Nah ieu teh dibere obat nanti mah bararadag pisan pokona mah heueuh guys. Tapi teu nanaon nu penting mah aku cager dikarenakan lumaku bari boga ka nyeri mah hararese heueuh guys. Jeung deuihan mun cager mah heueuh guys, aku teh bisa ngadahar lalapan, peuteuy, jengkol, terong, leunca, pokona mah hehejoan we bade nikmat. Dan ini dia akhirnya kita sudah nyampe rumah heueuh guys. Geus nyampe rumah kieu mah kita teh tinggal menikmati donat heueuh guys, tapi ke heula aku teh arek ngalaan baju heula ieu teh heueuh guys dikarenakan asa rada hareudang belum ayeuna mah. Biasana mah kot asa tiris ngahodhod, buhan tadi mah asa rada teu pati hujan heueuh guys, jadi aya emrai-emrai saeutik. Hayu ayeuna mah wang menikmati donat, donat viral, donat legit, donat si mana lagi pokona mah heueuh guys, walaupun hiji rasa kutiluan sagegel ewang. Buhan kita datangna ka peutingan heueuh guys, jadi donatna teh geus kabeakeun, jadi geus susah sesa. Tapi teu nanaon heueuh guys, alhamdulillah ku aya kenehna oge. Enak. Mantap. Tuh guys, donat kacang full topping, pokona mah nikmat pisan, kacangna krenyes-krenyes. Donatna anu lembut di dalam teh geuningan heueuh guys, pokona mah nikmat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.